Gara-gara tengah peuting hayang nyeblak tapi geus tarutu, nu jadi nama malah ngamih weh. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah ceritanakan tengah peuting urang teh hulang heuleung tepugu nyang heuy we di hareupeun imah. Entah kunaon rarasaan teh asa hayang nyeblak. Nempo ka belah kiri geus tarutu, nempo ka belah kanan geus jarempling. Arek leuleumpangan kaluar oge da geus moal manggih hari jam 12 mah. Nah manggih nama aya warung anu masih buka 24 jam nu jadi nama meuli emi. Da tadi nama hayang seblak tapi geus teu manggih jam sakieu mah. Sabener nama di imah oge dengan sangumah aya perdagingan menang tinu kurban jeung sayur asem. Tapi urang asa keur hoream teh ya euy dahar jeung daging mah. Lain karena kunaon tapi asanya relap we kana huntu. Aya sayur asem oge geus teu ngeunah dihanetkeun wayah kieu mah heuh. Ari sayur asem mah mantepna di daharna sore-sore. Ari ti peuting mah kurang nikmat ya, kurang nikmat. Oke lanjut. Ieu teh nu can sare cuma urang doang euy. Tatangga-tatangga geus pada ngarampih termasuk emah jeung mamang oge geus talepar. Walaupun sosoranganan oge di dapur diwani-wanikeun weh. Tapi jujur ari di jero imah sorangan mah urang teu ngempod atau berangan. Tapi lamun di luar imah justru osok rei-rei weh bulu sawan. Padahal keur leutik manu paling sinte di jero imah guys. Kadang lamun hayang nginum ka dapur oge atau ke kamar mandi osok lulumpatan. Nah ieu teh mihna geus asak sakalian nyeduhkeun dua. Walaupun mamang keur molor oge digeuyah-geuyah diudangkeun supaya aya nu maturan. Lain ku karena ngempod atau berangan tapi teu mirasa we ari dahar sorangan mah. Kan ari kieu mah ngeunaheun dahar oge paburu-buru beak. Gara-gara hayang seblak tapi jadi nama malah ngamih we lah. Nah segitu heula video nanti urang. Oke bye bye, see you next vlog.